Aduh, nasi aka mananya? Kita balanja. Diteang juga tadi sugan teh ka mananya? Ayah pan ieu kenempuan tangkal sampe ya erek dialai sukan lumayan yang belum sampe pan. Jih. Ih ya, wayahna juk balanja nyai ek shopping datang keburu balanja. Ka Jogja. Ih, aya kalau kayak ulin nya balanja ka pasar atuh nyerakeun. Nyakeun bae batur ge osok daripada nganggur kikianan. Etek meuli naon? Beli tahu, beli tempe, beli endog, jeung beli asin bolocotnya. Duitna sabaraha ieu teh? Tah 30.000, ieu teh kudu mahi wayahna. Kan ku dibayarna gengan 50.000. 30.000 mah kana naon atuh 30.000? Nyimata. Mere duitnya sing gede atuh. Nya tuh. Nya ka Sok mana? mahi-mahikeun erek shopping ka Jogja itu babaturan geus nyamper. Jog wayahna nya. Jongjon nu balanja aya. Ek nyamper babaturan heula Aing sedang nyerakeun euy aing kudu ke pasar ieu teh. Dan lamun teu diturunkeun pasti ngacaprak aing mah bisa ES ya mah ayo we ngadalakdak. Lah, oke we lah. boga duit shopping heula enak mah cuaca musuh ya mah biasanya lamun cuaca kieu teh sok loba nilem Aing ini rarung singkir anjir. musuh itu dulu tuh Naon? ke mana Aing ke pasar. Siapa ngiran kunyuk? ya pira aku lagi ke pasar aja make rok kalau make celana pasar mah Kono ya tuh. Asyik ke mana tuh kunyuk? aing mah nguseup dong da laki lain bagian ke pasar Ya mah. Ya, naon aing udah aing teh keul nama aing kalau kita meuli tahu meuli tempe, cak aing ge meuli asin aing ke pasar. kebengetan dah sorangan mah cek aing ge siga awewe Sekolah ka ngece cak aing ge mana mah tungtungna teh. Yo, ai mana rek ngusupna iraha eta? nya ayeuna tuh mah tahun hareup sok ararane mawa tah komplit aing mah Yo, ya tuh Sep. Aing pan lamun ieu ku aing dibelikeun langsung heuh. Aing mah boga leuwih anjir. terus kumaha kan Ya. Sorangan biasa pan eta ka wantur gini. Pangadepokeun kajen teh 30.000 engke. nah 30.000 kagok pisan Apaan eueuh deh duitna yang dibere 30.000 aku pamajikan aing lagi. ya ini sulit Lain masalah ku sulitna Yosep aing teh keur paila sia mah. Kan biasana ya lamun tina duit sakieu mah sok alus. Pokona mah teh hayang apal aing mah ya. Mane pangadepokeun heula 30.000 aing nungguan. Aing nungguan di dieu. benar naon ieu teh Moal aing masuk menang sia mah. tanggung jawab Heueuh atuh. satu Juk aing teh langsung ka pasar gitu. Kawantur heula. hanya aing kuantur atuh Cing. Daripada ku aing langsung ke pasar, mending kene ngadepo heula atuh. Susuganan jadi 100.000, syukur-syukur leuwih. Kakara aing balanja. wah cek aing geus mod nggawekeun wae no aing teh nguseup Si Yosep lila-lila teuing. Tah, tuh, lila atuh. no udah leumpang aing teh lain naik pesawat Buat cang main heula. Ya tuh. Aing geus ripuh, Sep. geus teu kuat geus teu wawa meureunnya Nyalah kitu lah sok buat sia mah. Sia masuk lobasan sungut, Sep. dah pas manehna hantu Ya, geus tong pas ya aya nama sia mah. Ayeuna cuma ngala duit heula. Ayo. Mana yang urut deui? hanya hayang atuh teh balik Tadi dia. Yap, buat.
Sep. Buat ka di kana tah apana Sep? Anjing. Anjing, hayang main ngamodal hantu. Sotong sok kitu. Geus diasupeun tadi. Geus ya wae. Ini sampainkeun ayeuna. Geus asupcan kana aku na. Geus pang paling tadi langsung diasupkeun. Yang main si kakek we euy. 30.000 bet sabaranya euy. Bet 2000 kuna atuh bet tereh menang. Geus bertahap atuh 1.200 ya mah. Kagok. Roll kenapa dibeli? Rolkeun heula. Nyorot wae. Tah. Bet 1.200 di roll. Turbo anjing tah. Anjing setting heula ngeureunnya. Oh atuh. Aing geus biasa main oke mas ya masak Pasti. alus. Acili tina beungeut lagi juga aki-aki. Ngan kamari aing ke rada nafsu jadi Nah. geus gede teh ku aing terus ditaikeun ka karungkan. Da geus teu aneh mah rungkad we jeung rungkad dirupna teh. Eta moal ya. Tah geus. Tah ieu set. Ieu pertaruhanna masalahna mah aing lamun eleh ieu. Liut aing ke balik sesok di dieu mana ya? Rit mah deui. Iya, tinggal mencet ya. Masuk atuh buat. Tet. Anjing ai. Anjing na mana Yosep euy? Tinggal beujeun anjing teu kareplos kieu di bawah 30.000 dulu. Anjing. Aduh. Anjing. Nyawa anjing harapan. Sekali sok aya wae sorangan mah. Ing tuh waras sih mah Yosep. Ya heueuh da moal waras wae sorangan mah. Rungkad penunggal ge. Cuk aing ge mun tong make bet nu gede tadi sia mah. Jih, aing mah pada wae meh tereh tadi nama. Terebeak sia mah cak aing sok ngadongsokkeun babaturan ya aing kumang ke balik. Beak yo. Arep teuing aing mah teu apa naon. Sia mah teu tanggung jawab anjing. Mangka aing kunyuk. Kapan sorangan menitahna ge? Make HP aing. Aing kusuk bae ka terjadi. Pada mah tadi ku sia teh cara aing teh ulah waka sok balikeun heula kitu ka ditu ka pasar. Nah, jadi nyalah ka aing. Cia boga duit teu? Anteu. Cih, Dina boga lagi moal mere aing mah. Bodoh teuing. masih kumaha Yosep pamikiran aing mah ih. Nah, nyalah ka aing. Ya aing kumaha balik sia mah. Bisa bodoh teuing urusan sendiri eta mah. Yosep, Naon? ya aing kumaha? Aing nguseup aing mah dah. Pan aing ka pasar rek Asa, meuli asa. tahu jeung tempe sia mah eueuh duitna. Sabodoh teuing. Yosep sia mah ka mana-mana Nguseup aing mah. Atuh bantuan aing yo. Najis. Ih anjing ngadongsokkeun sia mah baturan teh. Ngadongsokeun kumaha. Bunyuk ih. Anjing nguseup. Penting tanggung sendiri eta. Kunyuk. Goblok teh. Wah aing deulekeun sia Yosep maneh. Anjing. Ai bagian sangsara mah eueuh sia teh kalau kabur. Kunyuk teh. Bunyuk cek aing ge. Manehna nu minta pangadepokeun. Ai giliran beak salah ka aing. Lieur sugan. Tuh. Aing kumaha ya baliknya duit kalau kabeak yang pakai meuli tempe jeung tahu jeung asin. Aing kena es di luar ya mau ke pamajikan. Da ongko aing biasana sok meunang ieu si kunyuk Yosep mata apes ya. Ai bagian aing rungkad. Oh, we bantuna si kunyuk mah. Bebal teh. Ya aing kudu kumaha aduh aing si Ogi itu pokoknya aing kudu menggunakan skill bagaimana caranya mendapatkan uang untuk menggantikan uang yang tadi hilang untuk mendepok. Ogi korban selanjutnya Yosep sebagai korban kunyuk. Gi Oi, kadieu sakedeung kadieu wayahna ya wayahna pisan aing mah yo Gi oh ya, tuh aing ieu teh si Yosep kunaon deh si Yosep? eta buduk bunyanyahan ca aing genan Dah, aing meni watir tadi pas ka imahna pantesan ka dempo-dempo ku urang. kapan heueuh aing ngahajak ka imahna aing teh nyamper cang ulin heuh Heeh. eta datang ka imah teh jebat candahar cek urang genan geuleuh Emang tenyang mah deh. pan eueuh sasaha di imahna Si Yosep punggul sorangan. meni geus pariak coba kokot baru nyanyahan cokor bunyanyahan buduk teh aing genan Untung kanyahoan. jiga nama ku jurig rarawea eta teh Kira aku ku jurig mah. pan manehna botrok deui pan si Yosep mah apal ieu jarang mandi sia mah Oh. yo aing teh pan teu tega nya tadi teh ku aing teh kumaha? cek manehna teh yang candahar ku aing teh pangmeulikeun keju aing teh beak 50.000 pake meuli dahareun si Yosep Tadi heueuh yo terus manehna teh cenah hayang ka puskesmas
sayang diperiksa meureun. Yang dipariksa ya aing pan teu boga deui duit aing mah 10.000 nage dina saku ku aing teh deuh ngarasa kababaturan watir dibikeun ku aing teh golosor geureuh belaan aing mah teu udud-udud acan. Atuh cai masina jualan. Pan apal ya si Yosep nagablek nahaon atuh maneh mah. Itu sina ngajual-jual eta kulit budugna sina dijualan. Cai aing mun ngajual harga diri meureun saya teh mah mun payu eta ge. Yo ge. Naon? Atuh urang teh selaku babaturan gitu cong barantuan si Yosep. Bantuan kumaha? Pangku urang, bantuan mangkuna. Keun aya masalah kitu mah gampang lah. Kan urang meureun ayeuna teh bantuan urang nginjem duit 100.000. Kanu aing beak ku si Yosep 50.000. Jeung neun ka dibawa ka ditu. Ku aing dibawa ka puskesmas si Yosep karunya. Heukeul meureun beak 50.000 deuna mah. Ke 50.000 deuna teh jang ongkos. Aing kajeut. Wayahna sia mah kababaturan da urang teh kudu saling atuh silih tulungan kababaturan mah. Aing mun teu karunya mah moal aing teh teh mah. Apaan heueuh aing ge mun teu karunya mah. Meureun ku aing ge moal dibikeun duit aing 50.000 na. Aing buka duit sakieu-kieuna ieu tah. Terus ku aing dibikeun kabeh aing medang jeung naon ke. Gampang ge urang teh kudu loba amal ibadah sia mah komo si Yosep mah ayeuna keur sangsara manehna ayeuna gering buduk bunyanyan urang mah alhamdulillah pan calager daripada si Yosep deh aing mah watir. Tapi di teh ka aing sakit-sakieuna ieu duitna. Geus kajeun teuing nu penting mah Ulangan 50 lah. Pinjem 50. ya ogi lamun 50.000 aing mah hikana naon ojek geus mahal ayeuna si Yosep dibawa ku aing ka puskesmas geus maneh mah teu apalna naon nu penting mah si Yosep cager sakitu Tapalna naon ya aing dahar kumaha ieu. geus gampang engke ge sok aya de milik jeung rezekina atuh watir sia mah Bae atuh ya. Aing ngembeh tereh cager karunya. tah kitu sorana erek di dieu keneh Aing kemerap lauk tuh laletik keneh Duh, di alage. sorangan maleuh bisa mah ieu engke ngajual lauk Lah Ya. lauk segede ucrit. urang maek langsung kasih Yosep deh watir tadi gagaukan we ngarang ibu nyanyahan ih boga jetret tujuh. jika monyet sia mah si Yosep keng watir aing Kade. Ieu nanahna bawa wadahan. sudi teuing aing mah daek mantuan setepe dawe kababaturan nya Oh, gatulah. Kajian datang ingin minjem duit. oh Giko tertipu Yosep ko korban si aing gaik ngadepo masuk aya we carana kumaha we nu penting masih aki aku tetap bermain Zeus Da gara-gara juang cek aing ge. Untung sama aing musip teu meunang capek na we hungkul goblok teh. Ge, Oi, Sep. Tadi sia. naon? Ka dieu. Kunyuk, nah si ayan. Naon gadahan naon ne? Keke, pajar sia teh buduk ke. Kunyuk buduk cek saha kudu bae anjing. Cek si Jiwong. Cek kunyuk jiwong lah eta mah meledak meureun. Asa geus di mana tuh? Hah? Musip aing tah. Anjing tadi ka dieu pajarkeun jeung maneh buduk. Lah cek kunyuk jiwong aing tadi di ditu tuh dipegat cek aing ge. Di mana? Eta diharup di ditu, kita kawantur aing ngadepok. Aing giliran beak ngadalap Aing aing. salat ya. Heuh. Ih, tadi teh aya ka aing ka dieu ya lempang. Ih, cenah aing kemarap teh euy, cenah ieu ka dieu wayahna ngobrol. Ngobrol naon cenah. Si Osep buduk cenah. Anjing putih bisa cunguran si jiwong. Cek aing teh tuju awas sisitna, cek aing teh sisit budugna. Goblok sugan. Teh nginjem duit ka aing, duit manehna geus beak 50. Kumaha maneh? Wah, 50 di mana buka duit 30.000 na di Depokkeun. Eta ge jang meuli asin, tempe, jeung tahu. Cek aing ka dieu cek maneh kena nginjem duit. Duh, ngajualan Mau maneh batu. ka rumah sakit nya dipariksa. Bunyuk cek aing ge Udah si jiwong buduk. mah. Nah, justru amit-amit anjing ge. Henteu aing mah henteu. Anjing berarti ngebohong ka aing atuh. Heeh. Ayeuna di mana si Jiwongna ya? Kubur aya. Kemana nguber bakong? Nah, ai mana? Tapi kelak. Kalian naon deui? Tapi udah mau mungkin balik ke imah euy. Soalnya teh geblegeun duit. Duit yang balanja dia kah di Depokkeun. Pan aya ti aing bere. Tadi bisa nginjem sia buduk ke dipariksa. Ya teh sebenarnya tuh. Nam sudah dibikan saware. Ya aja naik lah. Ongkoh paling waduh lah. Ista aneh sih eta mah sorangan deui nu dibebere. Ih, poho aing. Naon deui wae. Aingnya kayak perlu ayeuna mah. Perlu Aing naon? teh poho geus boga janji pokona mah aing. Terus
Ayo nama kieu we. Kumaneh jung teangan tagih. Jiung. Nah aing tunean kemana? Kapan dipake nage ngaran maneh? Ih, Ku aing mana dibere ge. Maneh teu bebeja maneh budug dibawa ka rumah sakit mah moal dibere. Atuh kalaman teh kaing tagih we ka si Jiwong Nah, na. pokoknya mah aing teh yang ngapal tagih ku maneh ngaran maneh nu dipakena. Si Pokoknya tagih ku maneh amun teu beunang si Jiwong aing nagih ka maneh. Maneh bayar ka aing. Tah. Pokoknya mah tagih teangan sing beunang. Bongan ngawadul. Kela. Nya ampet aing nu katempuhan kieu anjing. Aing teu mais teu meulem kunyuk. Deulekeun Jiwong ku aing ngejeburkeun geura maneh beunang mah. Aing ka pasar udah beli asin, beli tempe, beli tahu beres. Aya sesa anjing 70.000 bieu ku aing didepokeun. Cong paenkeun deui. Lumayan sampai bisa bayar ke si Ogi sana kaburu kapanggieun ke. Banyak ke masih ka Mas Yosep ke teh. Bebeja. Panai geus aya duit mah anjing aman segala urusan ku duit mah. Tadi eleh aing 30.000 ayeuna bagian meunang. Tadi masih kunyuk Yosep nu matak apes nama. Babal si anjing mah. Anjing. Si kakek na aneh aing mah ieu teh. Jadi kieu akun aing. Betan. Biasa nama narik bae. Aku aing balikeun deui ah. Anjing menyangan sesa. Aduh anjing sesa 40.000 deui. Aku aing balikeun 40.000. Kira ku teuing anjing gagal deui wae. Setik-etik gagal. Kemari mah alus gacor. Aku aing balikeun 40.000. Karena ieu mah jadi 300-400 ku aing cokot teh. Sok kake tembak anjing dulu. Aduh. Yuh, anjing dulu eta. Sasepin deui. Anjing. Ya ampun teuing. Anjing. Ayo, pembelian mah nya aing dibere 10.000 perak meuli 40.000 anjing. Geus teu bisa meuli deui ieu mah. Rolkeun ku aing ka 1.000 lah. Tah, spin cepat sok atuh duh bet 1.000 bet 1.000 skater gratis anjing tuh beak deh wae anjing aing ya ampun aku mati ya kieu aing udah moral deh mah geus hese ngababukna geuna anjing ke pemajikan mah aman ya kasih Ogi aduh pun teuing teu bersahabat pisan aing ngalah duit teh ka mana ya. Geus kunyuk Jiwong. Kepanggih aya nu ku aing. Awas maneh sia. Gitu anjing. Deulekeun si kunyuk geus main deui wae. Anjing teh saran aing we nu ruksak tungtungna mah. Deulekeun ku aing jieun para belauk maneh sada ku aing Jiwong. Duh. Oke ka mana? Naon ngaran aing jual kunyuk teh ka si Ogi. Dibari jeung nyebutkan aing buduk. Naon maksud maneh? Kajeun teuing Yosep piraga sakitu sia teh. Kajeun teuing aing nu katempuhanna teu mais teu meulem aing nu beunangna. Bongan sasia tadi ka aing teh mere nginjem duit anjing masa aing eleh. Cih, nah aing ge duit di mana atuh? Pakuean nguseup. Jih. Ya lamun maneh teh mangadepokeun nu aing tadi aing moal rungkad sia mah. Da aing ge lamun tadi titah mah moal, apa kumaha titah? Kah, sia mah lieur. Nah, keluar lieur ka aing. Sia yang naon nya aing? Sok kumaha jeung aing? Anjing kalau ka Anjing teh. aing celedog pisan sia. Marukankeun aing sieun ka maneh ha? Teu pira sakitu duit sia teh meuni mota aing ge mun keur loba mah ku aing dibere sia teh. Gila, buah maneh mere teh aing, mere ge tara. Sok ngaleulengit sia teh kunyuk. Aing ge sok mere sok wani ka aing. Oh, kaji marukan aing. Marukan aing wani ka maneh. Hah? Aing geus guguru di Banten. Teu sieun aing tos di Garut kamari. Aing di Banten dagang kupat monyet. Ya, sia mah dagang kupat, aing mah dagang cendol itu sok tuh. Gua aing kasih teu pira duit sakitu monyet teh. Bari nahaun atau jurus nahaun gitu patut. Ieu teh jurus kalajengking modal. Dah, kalajengking hayam tecekak. Anjing Allah, ieu aing teh. Ya, kunyuk Jiwong. Anjay.